Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco dimana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mojang Geulis bagian ka-10. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bengahan ka anu tos satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Laras palih dinya namah Bu, mung satadina ku abdi diakalan supados pasudia ulah uningaeun yen Kang Mahmud teh ka abdi sijana ngalamar sarajengna lepat anjeunna keneh bae kadinyana make sareng ramana numawi diakal kitu teh kangge maksad abdi mah supados engke pasudia uningaeunana di mana parantos ngarangkap ceuk Neng 4 bari sesegrok. Ih atuh tetep keneh wae Pat. Lamun kitu mah saupama pasudia nyahoeunana sanggeus waktuna kawin ngan sakadar bisa ngalaksanakeun kawin da kaributan mah pasti aya sakurang-kurangna numbuk dina kagorengan salilana rarabi teh moal aya kasugemaan sabab ku kolot ti hiji pihak disatru ibuna gancang ngadebat ka Neng 4. Kan tenan eta oge kaemut ku abdi nanging upami abdi tetep ranggenek aya di Bandung cakat sareng sepuhna kang tos seueur kaawonan nanging limaksad ku abdi sareng Kang Mahmud mah saparantos nikah bade teras ngumbara ka sanes daerah anu rada tebih nya sakadar ngumbara mah tapi awal akhir pasti balik deui ka lembur sorangan. Nah moal rek mulang kitu ngumbara teh sok sumawona ieu mah Mahmud kasebut ngan boga kolot sabelah deui pasti kudu ngadatangan setiap bulan atawa satahun 3 kali mah. Tapi masih untung lamun kitu masih keneh aya harepan silih anjangan jeung kolot. Tapi mun kolotna nyatru rek kumaha. Nanging abdi teu kiat Bu, ceuk Neng 4 bari nyusutan cipanona tuluy nyegruk deui bangun tambah nyerina. Teu kuat kumaha Pat, cing bajaan ibu. Batin abdi teu kiat nandangan duriat nu sanes lumayan melitna dina ati sanubari abdi. Abdi parantos kapikat asmara ku Kang Mahmud. Batin abdi parantos tamplok ka Kang Mahmud. Kumaha kedah ngaleupaskeunana tina gambaran hate abdi. Nu satiap dinten sareng wengi kumalangkang dina sawangan, kumelip dina impenan, ceuk Neng 4 beri terus netep ka ibuna di barangan cipanon ngalembereh dina pipina. Dedeh teuing anaking. Soal duriat mah memang tong sariganing ku budak ngora zaman ayeuna nu salilana dipuhit sok sanajan waktu ibu baheula keur parawan padahal teu pati dipuhit saperti ayeuna. Istuning sapamanggihna satepungna tempo-tempo tepung ge tara ieu silih tanya atawa ngobrol paduduaan. Ih baheula mah eta teh eueuh era we watakna teh nu matak loba nepi ka kawin can wawuh atawa saminggu tis entas kawin can daek ngobrol terus we papego-pego
tapi ari mungguh duriat mah dadina batin teu katara ku jirim nya kitu teh we panas lamun lalaki nu bogoh ka urang sug bobogohan deui jeung nu sajen teh komo awewe atawa barudak ayeuna nu katinggalina ku ibu matak palalawur ceuk ibuna bari nyerenge. Palalawur kumaha kitu ibu? Nya palalawur we da eta geuning can kawin geus kacida alalakurna bring ka ditu bring ka dieu ting ala bring pepelesiran tah baheula mah parawan baheula henteu kitu pat sieun we watakna teh era papanggih oge tempo-tempo nepi ka sabulan tas kawin can daek sare rejeung. Benten deui atuh Bu kapungkur mah zaman gelung cioda ayeuna mah zaman Honda ceuk neng 4 bari rada keom asa kasindiran ku ibuna nya duka teuing atuh ari kitu mah ibu ge teu nyaho ngan sing inget teh kana sisindiran dina lagu Mojang Geulis we geuning anu disebut Mojang Geulis teh saur ibu ti Tim Patimah mah lain geulis babasaan tapi geulis nu kudu dilenyepan hade tata hade basa tingkah laku jeung pamolah ceuk ibuna bari neuteuk ka neng 4 keom deui sarta pokna sumuhun atuh da abi oge mung sakadarna ulah kantuneun zaman dari kahormatan mah tetep dijagi harkat derajat wanita teh kedah kusaha deui dipiarana atuh upami sanes ku kaum wanita deui eta masa palihna wanita-wanita nu karitu hartosna nu teu aruningaeun naon pang disebat wanita da wanita teh sanes mung saukur kasebat papaes dunya wungkul tapi kedah jadi penegak dunya dina kasucianana hiji wanita ceuk neng 4 bari neuteub ka ibuna nya tah geuning kaharti ku hidep oge syukur kudu kitu sing sapagodos antara caritaan jeung kanyataan hidep teh pek didoakeun ku ibu hidep ulah kabawa ku sakaba-kaba kairid ku nu teu pararuguh sing ingat Gusti Nu Maha Suci nurunkeun kaum pria kalawan kaum pria teh lain eukeur sakadar panglebur nafsu syahwatna wungkul tapi kudu silih aping jeung silih didik dina kasampurnaan hirupna nyegah tina sanes karacegahanana jalankeun sakurup parentahna ceuk ibuna bari neuteub marahmai tanda suka bungah pedah putrana boga pikiran nu hade nanging kangge abdi dina waktos ieu teu acan tiasa netepkeun duriat abdi di mana ngancikna margi kengeng disebatkeun masih keneh teu puguh dumukna abdi ngagaduhan cinta anu munggaran teu kaitu ka ieu iwal ti nembe ka Kang Mahmud tina kituna kangge abdi abot ngumbahna tina batin kedah kumaha ngalesotkeunana ku abdi teu acan kaemut ceuk neng 4 bari berebay cepanona teu weleh-weleh merebay nya soal eta mah ibu moal weleh-weleh mamatahan kanu jadi anak ubarna cuman tel hate iwal ti kudu daek ku kategeran tegerkeun sakapeung-kapeungeun popohokeun rek sare ulah loba lamunan kumaha akalna taya lian ti beurang gap kana hiji pagawean sing jongjon digawe sok sumawona lamun digawena bari jeung semu gumbira mah lah kasusah kabingung kateungeuna hate teh leungit akalna lamun rek sare supaya ulah loba lamunan gampang ayeuna samemeh urang dug ngagoler pek ngobrol heula jeung batur bari ngobrolna ulah nu pika susaheun sumawona bari jeung gogonjakan mah eta bakal jadi ubar kana hate urang-urang atawa samemeh kana anggal urang bangbrangkeun ku maca-maca buku bacaan nu rame aya roman aya gelut aya pikalucueun dina luluconna aya deui pulungeunana nyatana papatah luang kanyaho upama geus rada tunduh gancang kacai wudu heula sabalikan dua balikan mah pek ngaji heula boh yasin boh surat-surat nu sajena barang anggeus babacaan tunduh datang reup sare geus moal ngarasa itu ieu deui moal ngalayang bari ngaherang mikiran nu lain-lain ceuk ibuna naragteg mamatahan neng 4 kahartos Bu nuhun kana piwejang ibu mudah-mudahan abi aya dina kasadaran
kalayan nilungsuran taufik hidayat ti Allah Subhanahu wa Ta'ala kangge memperhatoskeun sanes kanten piwijang ti ibu tembang ning 4 bari netep. Syukur ayeuna mah gara kacai gara wudu sanggeus wudu pek maca ayat-ayat suci Al-Qur'an taya hadena ngalamun mah angkat ka mana ari ama mah tos ngaringkuk da eta saurna puyeng. Di luar di pertengahan listrik ngemprai radio masih keneh ngangkerang di sada teu acan di stop ku ibu neng 4 terus ka dapur serta terus ka pangker ka kamar cai rek wudu sabiasana niat rek ngawasiasin barang sabalikan mah sakumaha papatah ibuna pikeun ngabang brangkeun pikiran taya lian iwal ti kudu ku ngaji atawa maca naon bae sangkan bisa nimbulkeun poho kana kasedihan atawa kanyerian. Kakara sanggeus beres wudu neng 4 nyokot Quran rek ngaji dina surat Yasin kalayan suarana nu halimpo mahrojna nu bener teu pahili panjang pondokna tur lagamna estu ngeunah atuh ibuna jeung ramana sanajan geus karulem ge ngadadak cengkat ngadangukeun nu keur ngaji estu ngeunah kadengena. Gening bisa ngaji nama 4 teh teu eleh ku sora nu sok aya dina radio. Syukur atuh sing bisa negerkeun pipikiran ceuk ramana bari netep ka ibuna. Sumuhun teu sangka puguh oge ibu ramana bari ngadarangukeun teh kembung liang pangambungna sanu terek bunga hate lamun ngadengin nu jadi anak geus kitu pangabisana. Isuk-isuk tabuh 7 malah liwat saparapat Rukman ngagidig inditna niat rek kabiinot kahijina mah rek meluruh kumaha kalakuan neng 4 dumeh dipesenan ku sobatna kaduana rek tumanya ka saha 4 kawinna teh lantaran cek Mahmud bakal kawin sakedeung deui nah tulus jeung henteu rek nanyakeun kabiinot. Teu lila geus anjog ka jongko paranti dagang rokok biinot kasampak keur ngalange nungguan daganganana. Damal naon bi ceuk Rukman bari nyerenge seuri tuluy nyamperkeun ka biinot. Aeh den Rukman haturan teuing parantos lami sareng bibin teu tepang nah geuning bat nyalira teu sareng tuang saderek ceuk biinot nu dimaksud jeung Mahmud. Nu mawi Kang Mahmud mah kapan ka Jakarta kamari nyaurkeunna mah bade ngadon titirah ceuk Rukman bari gek diuk dina bangko. Numawi Kang Mahmud mah kapan ka Jakarta kamari nyaurkeunna mah bade ngadon titirah ceuk Rukman bari gek diuk dina bangko. Oh sumuhun BBG aya wartos ti neng 4 upami telepat mah parantos aya kana 5 dintenna ceuk biinot. Api-api teu nyaho inditna padahal mah waktu Mahmud rek indit ge nyimpang heula tapi teu nyahoan ari neng 4 mah. Sanes waktos kamari ieu nu 5 dinten kalangkung da ieu mah nembe kamari ceuk Rukman. Nembe kamari kapantos lami ceuk Inot siga nu kaget padahal manehna ge nyahoan da waktu balik deui teu tulus oge meunang beja ti neng 4. Sumuhun mulih deui harita mah da kabujang kapelongok ku ramana teras dipiwarang mulih deui margi ramana teu panujueun hartos nama teu doa ka neng 4 ceuk Rukman bari netep. Kek naon margina pang teu dirujukan ku sepuhna nah kantos sepuhna teh uninga ti kapungkurna ka neng 4 atanapi nembe harita bae Aden. Ari kasawuran ramana mah atos kenal ti kapungkur. Oh sanes ketang sanes kenal nanging saurna teh uningeun bae di rupina neng 4 nanging dina teh rujukeunna mah duka naon margina abdi ge teu terang ceuk Rukman tadi nama rek dibejakeun ka biinot yen terujukna yen terujukna Bapa Mahmud teh lantaran nyangka kaneng 4 awewe bangor tapi lantaran sieun jadi papanjangan maklum biinot teh sobat neng 4 atawa nu dipikolot ku neng 4 tuluy wae disalenggorkeun kana teu nyaho. Dupi jenengan ramana teh saha Den sareng di mana ayeuna teh? Dupi ramana mah jenenganana teh pasudia
ti Pasir Koja. Sakumaha pangangkan Mahmud we ka bibi kapan ti Pasir Koja tembak Rukman. Pasudia keke den dupi dedag pangadagna kumaha cek Binot bari ngahulang. Moal benten ti itu tuh nu ngalangkung dina beca. Sami gendut bayuh-yuhna teh mung Pasudia malangkung saeutik ti eta pakulitanana koneng ari mapana ngagegag kawas kingkong da eta we ku ageung-ageungna dugi kasereg dina pantomobil teh. Kagungan sedan rupina hejo bi upami kaleresan mendakan sedan nu nomerna D18698E tah eta sedana teh malih disetiranana ge sok kunyalira tara kuno sanes. Cek Rukman diterangkeun dedeganana tag Binot yen moal pencog deui eta teh nu hayangan kaneng 4 malah geus nanyaan karisa kedeung deui ge kakawin kulantaran neng 4 kagembang ku Mahmud nepi ka dibedokeun ka Pasudia mah cek pikir Binot. Kutan Pasudia teh ramana den Mahmud paingan rek teu doaeun ge da meureun panas ningali anak rek kawin jeung popotongan bobogohanana najan lain popotongan pamajikan ge. Nah abi ngahulang kinten-kintena kantos tepang kitu tanya Rukman bari seuri. Tobat teuing den bibi teh lain ngahulang memeosan ieu teh margi eta pisan nu tadina bade jadi caroge neng 4 teh nu parantos narosan malih kantos mahetkeun pertikahan kantun 2 minggu deui upami telepat mah kabujang neng 4 kagembang ku den Mahmud salajengna neng 4 ngabedokeun ka Pasudia malih nembe pisahan 3 dinten ngabedokeunana ge den cek Binot bari nepakan tak Rukman manehna ngarasa kaget kacida. Rukman ge ngahulang satakar kebak yen kakara manehna nyaho kabejaan ku Binot yen neng 4 kungsi rek dikawin ku Pasudia. Paingan atuh Mahmud dicarek ku Pasudia malah digogoreng sagala kalakuanana neng 4 teh. Eta geuning bibi uninga atuh da sanes sasi 2 sasi papacanganana antawis neng 4 sareng Pasudia teh bibi mah terang pisan. Kutan tos lami kumaha eta teh bi dina sajeroning papacanganana antawis Pasudia sareng neng 4 teh sabiasa sapertos sareng Kang Mahmud. Ayeuna tanya Rukman. Nyaeta atuh den kirang mayunanana neng 4 teh ka Pasudia mah malih saterasna mah dugi kasok jurulat jeralat ari sumping Pasudia ka dieu teh eta dumeh ku ibu ramana kantos dipapaksa kedah kerasa nikah ka Pasudia numawi neng 4 sok nangis balilihan di bumi nage atanapi direrompok bibi ngadon ngalamun satadina ku bibi teh moal disanggemkeun jenengan picarogeun neng 4 teh sanaos ka aden oge nanging kumargi ayeuna mah parantos dibedokeun sareng kalinta ngarawas kagetna kuasa dongeng pisan pigarwaeun Rama direbut ku putra numawi disanggemkeun we ayeuna mah ka aden cek Binot bari tepak toel ka Rukman. Numawi abdi ge kaget ieu teh bi kuasa dina dongeng pisan manawi teh sanes bade karamana da nyaeta Kang Mahmud ge teu uningaeun. Tangtos moal uningaeun margi dirahasiakeun jenenganana mah ka den Mahmud teh boh kuneng 4 na ku anjeun boh ku bibi oge da bibi ge kuneng 4 dipesenan malih kalintang omat-omatanana ulah bade nyanggemkeun jenengan nu bade jadi carogena. Dupi ayeuna mah bi parantos bebas neng 4 teh teu aya deui nu nyangcang sapertos kamari ieu. Sumuhun den kantun eta we panginten ngemutan den Mahmud nanging kitu geuning riwayatna atuh moal nya ge den Mahmud keresaeun upami disanggemkeun patirasan papacangan Ramana mah sareng panginten Ramana bisa kumahon teuing benduna ka den Mahmud sok boa-boa teuing kana nyatu sanaos kanu jadi putra. Numawi eta ge kitu Pasudia teh terujukeun ku ayana Kang Mahmud papacangan sareng neng 4 sok sumawonten kaleresan ditikah bu tada teuing kana bangkahna we antawis putra sareng Rama cek Rukman.
Kumaha atuh kantun hawatos nawe den bibi mah. Dupi Aden sareng Den Mahmud teh saderek. Sane saderek mung sakadar sobat dalit we bi. Nutos teu asa-asa deui malih kawas sareng saderek tembal Rukman. Nya panginten Den. Kantun kedah dipeper we Den Mahmud teh. Da kumaha atuh. Mung disaurkeun mah ulah bilih jadi kabangkahan antawis Rama sareng putra. Rukman lang mikir dina sajeroning hatena pok nyarita. Bat kaya kieu mah samare pijadieuna anak Kang Mahmud kaneng 4 teh moal ngajadi pasini ngahiji rabi da dihalangan ku bapana. Rek kumaha pi akhireuna na. Lamun Kang Mahmud ngahiji rabi jeung neng 4 meureun bakal jadi bibit kagorengan salilana da sabelah teu doa. Malum teu doa sotenan tina bakat ku ngarasa panas. Ke kumaha ngabejakeun atuh ka Kang Mahmud bejakeun geus boga salaki. Eueuh buktina di mana aku Kang Mahmud dipaluruh ka dieu. Disebutnya kalakuanana goreng da piraku kudu ngagogoreng nu bener mah. Memang aing ge bogoh kaempat teh. Aing oge memang kataji kurupan nu sakitu geulisna. Sanajan bareto ge hanjakal kaburu dipikat ku Kang Mahmud. Cacak mun teu kapiheulaan piraku teu ku aing ditanyaan ceuk hatena jadi malik kana hayang miboga neng 4. Kunaon Den ngahulang wae geuning. Susah bi moal laksana kapal lain neng 4 ka Mahmud teh. Jadi teu kitu Mahmud parantos di badan tenan ku Ramana ku carios-carios nu palsu supados Mahmud mundur. Nyaeta neng 4 ku pasudia disebatkeun hiji istri. Purah ngecerkeun di stasiun. Tak ku kituna Kang Mahmud ka abdi ngutus supados nyilidik nah bener henteu eta teh. Da kangge Kang Mahmud mah hade teu percantenan kumaha da kasawuran ti Ramana ceuk Rukman. Den tobat teuing ulah dipercanten eta mah cariosan palsu. Cariosan didamel-damel tina margi ngaraos nyeri dibedokeun ku neng 4. Salajengna mendakan putrana sasarengan sareng neng 4. Kantenan we kana langkung panasna. Saterasna nyaurkeun kitu jamak we Den da dipercanten mah ulah bujang-bujang kakersa ngalakukeun nu teu dihalalkeun ku agama. Neng 4 mah Den sakaliun angkat-angkatan ge teralat direncangan. Atuh niisna iwal ti kabibi ka dieu taradugi kakersa tebih. Teu acan mendakan neng 4 mah sapertos nu sapalihna istri-istri nu aranom nios lohor sumping tabuh satu wengi. Tara eta teh Den pahingan kangge anjeunna mah kasebat geulis teh estu geulis ka manah-manahna sareng tingkah paripolahna ceuk diinot beri tepak toel ka Rukman. Sumuhun bi abdi ge teu percanten 100% teu percantenna teh piraku dugi ka kitu. Mung kangge Kang Mahmud mah tangtos percantenan teh margi kasauran ti Ramana ku eta margina pang Kang Mahmud dugi ka ngejahat ka sakola tanpa pamitan kaneng 4 ge. Ku enggal percanten kana cariosan pasudia ceuk Rukman bari neuteup ka biinot. Dupi ayeuna bade kumaha atuh Den? Dan neng 4 mah tetep ngantos-ngantos Den Mahmud sakumaha nu parantos disaurkeun ka bibi ku anjeunna. Rehna moal wakan nampi nu sanes sateu acan aya kasauran ti Den Mahmud. Boh bade teras atanapi moal terasna. Kieu bae bi kumargi neng 4 moal tiasa. Ngahiji rabi sareng Kang Mahmud langkung sae milari anu sanes bae kitu. Saurkeun ka bibi Kang Mahmud mah tos awon sangkaanana ge kaneng 4 teh. Kadua perkawisna pireweleun di ngahijina oge margi teu saluyu sareng kapalai Ramana. Kapalai Ramana mah Kang Mahmud teh bade ditikahkeun ka tunggal saderekna. Geulis langkung ti neng 4 nya kamari oge parantos naroskeun duka pinikaheunna mah iraha. Tah saleresna pang abdi dongkap ka bibi oge ka dieu. Seja maluruh neng 4 nah leres bade nikahna kanu sanes teh. Atanapi moal cios upami teu cios ulah ngarepkeun Kang Mahmud
abatos pilih kaduhung di akhirna cuk Rukman mere heula info ka Bi Inot. Kitu eta teh Den, hanjakal teuing nya. Kinten-kintena upami neng 4 kengeng deui kanu sanes kumaha Den Mahmud. Den Mahmud moal kieu kieu cuk Bi Inot. Atohun samalih mah Kang Mahmud oge panginten neraskeun pertikahanana ka sadarekna. Saurna mah kapiraina nu bade ditikah ku Den Mahmud teh. Margi Kang Mahmud ngaraos nyirieun hate ku nampi cariosan ti ramana teh yen kitu-kitu kalakuan yang 4 teh nya ngagugu we da karama panginten cuk Rukman. Lah naha ku bibi kedah dituduhkeun ka saha nya supados ulah kateterasan manahna jahut nya manawi upami parantos kalandongan ku hiji pameget deui mah piraku bade nangis balilihan teuing. Bibi mah nangge bingung sanes kanten aya ieu pigentoseunana mah sanaos Kang Mahmud teu aya ge cuk Rukman bari nyerenge. Saha Den? Paripaosna mah di baledog kalangkung di ludahan namokot tah kitu. Bi Inot ngahulang sageus kitu kelepok nepak Rukman kana pingpingna bari rong. Bi Inot ngahulang sageus kitu kelepok nepak ka Rukman kana pingpingna bari pokna. Heuh deh kutan Aden nu sanggem jadi gentosna teh. Teu sangka atuh bibi mah Aden teh naksir kan eng 4. Teu kedah naros deui ka abdi mah Bi. Kantu naros ning 4 na wae ayeuna mah cuk Rukman bari nyerenge. Sae atuh Den, keun ku bibi urang taros ning 4 mah. Da ti kapungkur ge bibi mah anu sok jadi panglayar ka ditu ka dieuna teh. Ku bibi mah karesaheun geura cuk Bi Inot. Sing asak-asak we nya Bi nyariosna ka ning 4. Da sanes akon-akon deui perkawis Kang Mahmud mah parantos leres moal cios mikarepna ka ning 4. Kahijina nurut kana cariosan ramana, kaduana bade nikah ka kapiraina cuk Rukman. Sae Den, keun bibi nu bakal ngadamel reka basana mah ku bibi diulik pi basaeunana sok asal mika cinta ka Aden da pikeun bibi mah sami nuhuna ka ditu ka dieu ge sok darapon nu leres-leres ulah engkena matak awon balukarna da bibi keneh nu isina mah kasebat tukang ngadu-ngaduna kapan Den Mahmud ge ku bibi ngabitan diadu-adukeun teh. Nuhun Bi sateu acana oge keun da aya karumaosan mah ti abdi kangge ka bibi. Sok asal hasil cuk Rukman bari semu nu eja geler terus nangtung liuk kaburuan ning 4. Keun kumaha bibi wae perkawis eta mah Den tong angge seueur sawur karumaosan sanes kanten da bibi ge teu ngaharepkeun bibi mah saupamina ku tiasana Aden hasil migarwa ka ning 4 keun bibi sanggem ngalelemuna dupi bade ngadamel serat kitu Aden teh kangge kaneng 4. Moal waka Bi enjing saparantosna aya weleran lisan ti neng 4 ka bibi kumaha keresana atanapi henteuna ka abdi nembe ku abdi disusul deui ku surat mali panginten bade teras ditarosan moal dilamikeun deui ku abdi mah cuk Rukman. Sae kitu ge Den, enjing Aden sumping deui ka dieu kinten-kinten tabuh sakieu wae sapertos ayeuna cuk Bi Inot. Kantenan Bi tah ayeuna mah saya awona masrahkeun ka bibi abdi mah bade wangsul mudah-mudahan sing aya dina kahasilan mudah-mudahan Den sing leah mamanahan neng 4 teh kersa ka Aden atuh bibi ge ngiring bingahna diandung pangestu Bi mangga Bi keun enjing ka dieu cuk Rukman bari jung nangtung. Iya mah jigana cul ti Mahmud gap kasobatna keun asal bener we cek Bi Inot bari neuteup nu indit serta teu boleh mesem. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna pasudia
beki lila beki ngarasa parahna mikiran duriat nu teu kalaksanakeun pasudia saban berang saban peting nu dipicang cam iwal tineng 4 jeung ngutru kanu jadi anakna boga rasa kahayangna kahalang-halang kudu jadi anak nu matak neng 4 nepi ka ngabedokeun oge. Ngabongkeun budak ngora maneh mah Mahmud teu pisan tatanya heula kanu jadi kolot. Dalamun maneh nanya heula mah atawa nyarita heula kanu jadi kolot yen hayang kampat piraku ku aing diidinan terkadang dilejokeun heula kanu lian cik gerentas hatena bari ngaherang luhur ranjang. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.